Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang tiasa patepang dangu deui sareng sim kuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng Neng Jeje. Ieu dongeng teh karangan Ibu Eti S anu disarungsum ku almarhum Bapak Ka Sukarna ti Bandung. Sakuma biasa ieu dongeng teh didugikeun ku channel anu dipika meumeut ku urang sadayana. Ka para wargi anu mika cinta, mika landep kana dongeng Sunda, mangga diantos pisan gabung subscribe-na kana ieu channel dongeng Mang Aa. Atanapi anu bede ngirim salamnya mangga diantos pisan dina kolom komentarna. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, dina dinten ieu dongeng teh majeng kana seri anu ka 34 nya. Sakumaha anu ka uninga dina seri anu sateu acana hanca urang teh dugi ka nyarioskeun harita kaayaan di bumina Kaadung teh sareng Mauki nya anu harita teh Neng Jeje uih ti pasar teh tah harita nuju ngalobrol tiluan. Tah kumaha lajengnna ieu carita mangga urang sami-sami bae Bandungan ku sadayana. Pamugi ieu dongeng teh janten landung pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Mak oge abah geuning kalah ka parasea emak mah bingung atuh ka abdi na oge upami ningali emak sareng abah parasea mah. Ceuk Neng Jeje harita teh bari neuteup ka Mauki ret deui ningali ka Abah Adung. Lain pasea ieu mah nyai, tapi ocon kolot. Da piraku model abah jeung emak lamun manggih kasuka kudu cara nu ngora onaman mah. Jawab ka Adung bari nyeh seuri sarta ngaleret ka Mauki. Komo keta nyai keur paduduaan mah mindeng terus gelut emak teh. Aku jalan kitu ari enggeusna sok jadi sono. Sarta abahna teh sok nyebutkeun lamun tos pasea teh atawa tasnya bajauh jeung tas ngajuru asupna teh lu rukun sono cenah nyai. Anjakal emakna teu boga anak. Jadi can ngalaman sosonoan tas ngajuru mah. Da kakara ayeuna boga anak teh sifatna nyai. Ngan lain dikandung ku beuteung emas sorangan. Keun bae kata sakitu ge teu burung sono geuning jeung abahna teh. Sanajan lain anak kandung sorangan ge. Ceuk Mauki sieuneu nu geulis pundung. Ulah benclang benclung kitu mana kumaha lamun kadengieun ku batur era kakak mah. Make jeung aya rukun sono sagala rupa. Teu bener eta teh da eueuh ti dituna oge. Warahan saha emakna nyarita kitu teh. Ceuk salakina bari ngadelek kawas budak ngora bae. Panatakna teh bakat ku bungah meureun. Har, lain kakak anu nyarita baheula teh. Basa keur ngora geuningan. Jawab Mauki harita teh bari seuri. Heureui bareto mah. Nah geuning make diapalkeun sagala rupa ku manehna mah. His apan kudu taat ka salaki mah. Kudu nurut kana piwurukna. Ade goreng oge salaki kuring kedah manutan ku jalan ngagugu kana sagala piwejangna. Jawab Mauki bari ngareret ka Neng Jeje sarta gelenyu harita teh imut. Nya salah eta teh
memang urang teh kuduna nurut kana piwuruk nu jadi salaki teh, tapi lain nurut kawas muning. Ari aya jelema mah nurutna teh kudu dipilih mana jeung anu alus jeung mana piwuruk salaki teh anu bener, anu rea mangpaatna keur anu laki rabi. Heg ku urang teh beuweung utahkeun bisi carita anu jadi salaki teh kaliru. Bisi omongan nu jadi salaki teh salah, lamun heug kaparengan salah terus we benerkeun, tah lebah dieu salahna teh. Tah bakal kitu akibatna lamun disorang teh. Tah nu kitu hartina nurut kana piwejangna salaki anu bener, sarua jeung ngariksa kasalametan salaki. Lamun salaki urang kariksa kasalametanana lantaran awasna nu jadi pamajikan, nya didinya bakal timbul lulus banglus henteu aya kuciwana teh. Nu disebut kacai jadi salewi, kadarat jadi salebak teh. Henteu pahilir-hilir mandi, teu pagirang-girang tampian. Ari diriksa ku katerangan anu bener mah, jadina teh mun kacai bakal mukti, mun kadarat bakal bagja. Tah kitu mana ari nu taat ka salaki mah. Ieu mah kumaha kalah ngapalkeun rukun sono nu teu puguh asal usulna. Ceuk kaadung tapi bari seuri ngomongna teh. Nya ari salah mah geus bae salah. Ayeuna mah urang benerkeun ku jalan moal deui-deui nyebut kitu. Geus bae ayeuna mah urang tutup dongengna nu kitu mah nya kakak. Jawab Ma Uki bari ngareret ka Neng Jeje. Ok neruskeun omonganana. Ma Uki teh, naon ieu teh Nyai? Cing geura buka kadinya. Balanja naon Nyai teh? Ieu bae emak. Naon anu dipiwarang ku emak? Ku abdi teh dipeser. Jawab Neng Jeje bari mukakeun buntelanana sarta imut ngagelenyu. Kedah bieu tas ngadengikeun anu gorgar parebut bener bari heureuy. Aduh, nya bae mani kumplit. Mani kumplit kitu Nyai. Ieu teh samping naon cenah Nyai? Ceuk Ma Uki bari meber-meber samping kebatna. Ah, duka atuh emak. Wong saurna mah kaluaran Tasikmalaya cenah eta teh. Jawab Neng Jeje bari terus deui milu nyagapan dasarna samping. Di palebah mana Tasikmalaya teh Nyai? Ceuk Ma Uki bari neuteub ka Neng Jeje. Ieu Ma Uki mesti gana can pernah ka Tasik, antenan ka Pangandarannya. Kumaha yeuh urang Tasik Bu Dokter Yulinda. Canak ieu Ma Uki cenah hoyong ka Tasikmalaya ieu. Kantenan bari ka Banjar sareng ka Pangandaran ieu ka Pak Prabu Arjuna. Canak ah Ma Uki na ti Tasik teh. Cenah nganjang ka Banjar teras ka Pangandaran. Pohara ieu Ma Uki teh ieu. Wetaneun kota Bandung emak. Amun urang tumpak kareta api mah asa caket di Bandung teh. Jawab Neng Jeje bari imut serta terus ngungkaban babawaanana bari pok neruskeun omonganana. Tah ieu teh sinjang teh emak. Ari nu ieu sarung polekat kanggo abah sareng kampretna. Tah encit ieu kanggo emak deui. Anu ieu kanggo abdi. Har naha ari Nyai lain meuli baju anu geus jadi atuh. Kumaha ngaputna meuli bahana mah
cek Ma Uki bari ngahuleng siga nu bingung embung capek 2 kali meureun. Tah ieu kanggo ngaput nama emak, abdi tos ngahaja meser bola sareng jarum, jawab Neng Jejeh bari mesem nembongkeun bola jeung jarum ka Ma Uki. Nah bisa ngaput nyai teh, cek Ma Uki mani ngahuleng. Tiasa sugaan emak tak kapungkur mah sadayana acuk anu dianggo ku abdi teh kenging ngaput abdi, jawab Neng Jejeh bari neuteub ka Ma Uki. Kenging nyai, aduh aya kumata kelucu nyai mah keur geulis teh tiasa ngaput teuy nya. Tiasa deui geulis ngadamel calana kolor abahna, cek Ma Uki hade teh bari melong ka Neng Jejeh. Ih langkung gampil atuh emak nu kitu mah. Malah teu dikampretan abah oge kaena mah di langkungan ku abdi teh. Ngahaja bae meser langkung anu dimaksad bade ngadamel lancingan kolor panjang anu nungkup tuur paragi abah ngontrol ka sawah. Tak kitu emak maksadna teh, jawab Neng Jejeh bari ngareret ka Adung. Aya inget kenapa ngabutuh kolot teh nyai mah. Cacakan urang can lila babarengan geus ngahartikeun ka kolot. Komo deui meureun lamun geus sakulit sadaging, geus nyaho adat istiadat. Urang teh moal ngawagu deui nya mana, ceuk ka Adung bari ngarenghap bakat ku Bunga. Tangtu kituna teh kakak, sabab kaharti ku kuring oge seukeut pikiranna si nyai mah telek kana kecap-kecap urang teh ngan hanjakal bae urangna keur kieu nya kakak, cek Ma Uki geus mimiti ngajalankeun keur ngalaksanakeun maksudna. Keur kieu kumaha ari emak, jawab Neng Jejeh bari neuteub ka Ma Uki. Ke geura urang caritakeun ku emak nyai, pek beresan heula atuh meunang balanja bieu teh, ceuk Ma Uki bari terus manehna sorangan oge ngilu nilepan samping jeung encitna. Sanggeus beres nilepan meunang balanja, terus ku Ma Uki teh diampihkeun gek manehna teh diuk deui dina urutna tadi. Atuh Neng Jejeh mani madep-madep bae hayang geura ngadengikeun Ma Uki rek nyaritakeun naon anu dipake ka hanjakalanana teh. Cing, enggal atuh dongengkeun emak naon anu dianggo ka hanjakalan ku emak teh, cek Neng Jejeh. Manehna ge sanggeus neuleu ka Ma Uki teh anu diuk. Ieu nyai, emak sareng abahna teh geus lila aya di dieu teh. Malah lain geus lila deui, tapi tisa inget hirup geus aya di dieu emak teh. Reg harita teh Ma Uki eureun heula nyaritana teh kawas aya nu diinget-inget ku manehna. Lajeng tos kitu kumaha emak? Neng Jejeh harita teh katingalina panasaran pisan kana caritaan Ma Uki teh. Kieu nyai, saumur emak hirup ngan saukur ulu putek di sawah wae. Ti ngongkoak teh bika ngungkuek teh ngan ngurus taneuh jeung cai bae. Anu akhirna emak teu aya kanyaho cara batur. Emak teh jadi bodoh, emak teh teu kuat nahan dojaan hirup anu karasana ku emak mah walurat pisan. Emak ngarasa susah teh sanggeus teu aya indung bapa, serta sanggeus emak boga salaki ka abahna. Sok sanajan harita emak boga sawah anu lumayan oge legana, cukup keur bekal hirup paduduaan mah. Tapi nya eta atuh nyai, kuda lumpat beunang diudag ku urang, tapi nasib jelema saha nu nyaho.
beki lila emak laki rabi jeung abahna beki susah bae sagala musibah-musibah anu tubiba ka diri emak manina rugtug nya gering tea nya pare kacaahan atawa beaku beurit anu akhirna eueuh deui jalana iwa teh unyam injeum emak teh unyam injeum kanu haat nulung waktu harita bari nyieun rupa-rupa perjanjian anu ceuk rarasaan harita mah asa ditulung tapi kumaha dina bukti nama geuning nalangsa nyai emak teh komo dina waktu dibuat mah kadang-kadang emak teh sok reumbai Cipanon nalangsa ku kadar awak sabab milih goreng milik teh goreng-goreng teuing tani teh ngan ukur daki nyawa ngan saukur susah perih nyai lamun ras kadinya mah ceuk mah uki bari nyarita teh ngarandeg heula sarta berbei Cipanon ngalembere Neng Jejeh mani ngahulang ngadengikeun ma uki teh bet ngadadak make watir sarta ret kakak adung ret deui neuteub anu ceurik atuh pok manehna teh ngomong hayangeun nyaho terusna mak kumaha eta teh terasanana kumaha saparantos nambut artos tos kalunasan deui atanapi teu acan ceuk Neng Jejeh bari neuteub ka ma uki anu keur ngumbar Cipanon ma uki henteu ngajawab kalah ret ka salakina semua anu menta tulung atuh salakina teh ngarti pok manehna ngamang jawabkeun tapi teu aya bedana salakina oge sedih sabab dina nyaritana keur laun teh ka adung oge nyaritana teh dumareuda kieu pok-pokanana teh nyai caritaan emak bieu eta teh teu salah anak ing teu salah pisan ku abah ogi karasa disaprak nginjem duit keur bekel nyawa harita tapi ka waktu ayeuna beratna teh kabina-bina tibatan bisa mayar makalah nginjem ngagedean ari sawahna ngurangan balas dipake mayaran lamun hasil pare goreng atuh tungtungna waktu ayeuna abah teh teu boga sawah aya oge ngan saeutik bari geus kaeueum deui ku hutang malah arek dijabal ku nu ngahutangkeunana bieu pisan karek balik bari ngancam rek ngajabal cenah manehna nunggu putusan laporan abah ka ditu kitu nyai kulantaran eta pisan nu mata kamari ieu abah jeung emak ka kota teh saenyana mah ngabang berangkeun sumpeg hate abah teh sepeda dibuat hasilna teu nyesa pisan malah mah keur hutang oge kurangna teh masih loba nyai atuh emak sareng abah teh misahkeun keur meuli baju nyaeta nu bieu teh dibalanjakeun ku nyai eta teh ladangna pare nyai ari pang emak jeung abah ludeung ngukut diri nyai lain lantaran ku boga breh parena breh duitna keur nyemponan diri nyai obat teuing lain kitu anu dimaksud ku abah mah nya kitu deui ku emak tapi anu sabenerna mah hayang ngariung mungkulung abah teh sabab nyai siga susah teu boga keur pamondokan da bukti sare di jalan nu matak diajak bae malah mah diaku anak tah ayeuna geus bukti abah jeung emak sangsara kunyai mugi kaharti di dieu ngadon diperes kudu ngahutangkeun teh nu matak wegah kacida rek migaweana deui teh sabab encan digawean pi hasileun geus kacipta
lain hasil pikeun urang tapi hasilna keur batur anu ngahutangkeun teh. Jadi lamun tetep kieu saumurna hirup oge ngan ukur diperas batur atuh. Urang teu beda ti kuda ngan di arah tanagana tapi hasilna keur kusir anu ngabogaan modal. Nu mata geulis anak ing kumaha atuh akalna sangkan urang gaduh modal henteu kagilas ku hutang anu nyekek beuheung urang. Ceuk Kaka Adung harita teh bari ngalimba. Neng Jejeh mani ngaharuk tina bakating kuatir ninggal abah sareng emak anu hirupna tunggara kacekek ku gede hutang ku manehna ge kacipta. Nalangsana lamun kitu hasil menang hese cape anu seubeuna batur. Atupok Neng Jejeh teh nanya bari rada rumareuda. Abah, saha atuh abah anu nambutkeun ka urang teh? Ceuk Neng Jejeh harita teh bari neuteub kanu keur ngaharuk. Juragan Sonjaya Nyai namina teh. Ceuk Ma Uki mangjawabkeun salakina anu keur ngaharuk siga nu sedih. Juragan Sonjaya mak tadinya sumpingna ka dieu teh. Jawab Neng Jejeh bari ngegel biwirna siga nu hayang nulung kana nasibna Ma Uki. Nya Nyai tadi ka dieu teh Nyai pas Nyai mios anjeunna jol sareng pakacarna nu katelah si Uwon namina teh. Kumaha cenah putusanna teh emak? Nya kitu teh bae anu dicaritakeun tadi yen abah kudu laporan ka ditu. Kaputusanna teh rek mayar atawa moal lamun abah henteu datang cenah jeung emak dina waktuna tang tu ieu raja kaya teh ku anjeunna bade dijabal. Ceuk Ma Uki ari teh bari ngaharuk ari salakina mangalange bae harita teh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana urang rehat heula sakedapnya. Wilujeng wayah kieu ka sadayana mitra kaum dangu, mitra pamirsa YouTube anu sok biasa ngadangukeun dongeng Sunda. Pamugi ieu dongeng Sunda katampi kalayan kabingahan oge janten landong pangbeberah kana mana. Oge para pamirsa dina danget ayeuna nuju aya dina kaayaan sehat wal afiat amin ya Allah ya rabbal alamin. Dijeng wayah kieu ka Pak Obi di Cileungsi Bogor mudah-mudahan damangnya dina danget ayeuna. Lajeng ka Ibu Dokter Yulinda Belya oge sami anu teras manjo dina dongeng mangga oge sehat sadayana Ibu Dokter. Urang ngintun oge ka Pak Rohendi di Kudus kumaha damang Pak Rohendi. Lajeng ka Mamah Gina ya di Karawang Mamah Gina sareng ka Pak Dede Riswandi di Sukabuminya. Jarang nongol Pak Dede. Ka mana wae Pak Dede. Lajeng Teh Iis Juliani di Riyadh. Aturan lajeng ngadangukeun kawit ti Cianjur, Bu Enji oge ti Pandeglangnya aturan. Oge Pak Ade Sukarna anu teras manco ka Pak Ahmad Ropai oge di Serang Banten aturan lajeng ngadangukeun ka urang Banten sadayana. Ka Pak Uwon oge di Sukamanah Barat Cikampek aturan lajeng ngadangukeun. Mamah Andri di Dubai nya. Ka Teh Mutia Wangsih oge di Sukabumi. Lajeng ka urang Taiwan kawit ti Subang ieu Teh Wiwin mangga ada ajakan deui nu sanesna. Kana subscribe kana dongeng Sunda mangga. Teh Linda Imut oge wilujeng ngadangukeun. Pak Ikno di Tambun kumaha damang. Teh Yuyun Yudia di Sariwangi Bandung Barat haturan wilujeng ngadangukeun oge Teh Khotimah ieu di Tangerang haturan wilujeng ngadangukeun bae ka Mamah Pina di Cianjur ku sareng urang Cianjur sadayana kum wae. Oge ka Teh Siti Sarah wilujeng ngadepongnya oge ka urang Gunung Halu ka Teh Deti Solastri.
ka urang Ciamis ya bade dicanak. Mau uki teh ka Ciamis ka teh Tami Maliha. Mangga jeung ngadangukeun ka Mamah El Hatman oge sami. Ka Pak Tede Rahmat sareng urang Garut sadayana oge ka Teh Rizka Damayanti kumaha damang Teh Kang Rizki wow. Aturan jeung ngadangukeun oge ka urang Banjar tah ieu ka Pak Prabu Arjuna ya. Jadi bade ngabantun Mak Uki sareng Mbah Adungnya ka Pangandaran mangga. Pak Jaya Subrata ya kumaha damang sareng Pak Agus Somantri di Garut. Oge Kakang Setia Budi di Tasiknya sareng ka Teh Nani Widyaningsih ya anu menongo deui Teh Nani. Aduh. Ni sono ya ka urang Bintara nya sadayana oge ka urang Saguling ka Pak Dadang Sobari. Wilujeng ngadangukeun bae. Atuh nu sanes nama dikumkeun bae ka anu sok masih keneh ngadangukeun dongeng khususna dongeng Neng Jejeh dina channel dongeng Mang Aa dina waktu saina mangga wilujeng maranco bae nya wilujeng ngadangukeun supados teu nyangkolong ting waktos mangga urang sami-sami teraskeun bae ye dongengna mudah-mudahan sakali deui ieu dongeng janten landong pangboberah kana manah kanggo urang sadayana. Neng Jejeh teh maningah ruk tina bakating kuatir ningali abah sareng emak anu hirupna tunggara kacakeku gede hutang kumanehna ge kacipta nalangsana lamun kitu hasil meunang hese capek teh anu seubeuna mah batur atuh pok Neng Jejeh teh nanya bari rada dumareuda emak saha atuh abah anu namutkeun ka urang teh ceuk Neng Jejeh bari neuteub kanu ngaharuk anu namutkeun teh Juragan Sonjaya Nyai ceuk Mak Uki mangjawabkeun salakina kudu keur ngaharuk siga nu sedih. Oh Juragan Sonjaya nya emak tadi nya emak sumpingna ka dieu teh jawab Neng Jejeh bari ngegel bibirna siga nu hayang nulung kana nasibna Mak Uki. Nya Nyai tadi ka dieu na teh pas Nyai mios ka pasar anjeunna Jo sareng pakacarna si Won namina teh kumaha cenah putusanna teh emak nya kitu teh Nyai nu dicaritakeun tadi yen abah kudu laporan ka ditu kaputusanna teh rek mayar atawa moal lamun abah henteu datang dina waktuna tangtu ieu raja kaya teh ku anjeunna bade dijabel ceuk Mak Uki bari ngaharuk ari salakina ngalange harita teh atos kumaha atuh pamadegan abah sareng emak ceuk Neng Jejeh harita teh hayang nyaho ngolongan meureun ka Aki Adung sareng ka Mak Uki teh rek diserenkeun bae Nyai ku emak teh ari teu aya anu nulungan mah jawab Mak Uki bari ngareret ka salakina manehna teh teu wanieun ari blak-blakan mah ku kitu teh mah pantes sabab ngahijina jeung Neng Jejeh teh anyar keneh lila na ogengan popoean. Mak kumaha atuh emak nulunganana sareng saha anu pinulunganeun da puguh eta mah soal artos janten nulungna oge kedah ku artos saha kinten-kintenna anu daek nulungan masihan artos ka urang aya harepan emak sareng abah mendak jalmi anu bade masihan nambut ka urang anu enteng pembayaranana ceuk Neng Jejeh nguji ka Mak Uki jeung salakina enteng atawa bangga eta teh Nyai margi tadi tos kakuping kahoyongna Juragan Sonjaya teh kumaha kaentenganana teh Neng Jejeh harita teh nanya ka Adung jeung ka Mak Uki nya eta Nyai sarua jeung anu bieu diobrolkeun ku si emak aya enteng aya bangga
Juragan Sonjaya oge tadi teh kadieu malah nyarita geus kakuping deui kahoyongna teh ku Abah. Kumaha kaentenganana teh Abah sareng kumaha kabanggaanana, jawab Neng Jeje semunu heran pedah Bah Adung nyebutkeun entenging bangga. Kieu ari enteng nama teu kudu ku artos Nyai ngan kabanggaanana reg ari teh Ka Adung teu bisa neruskeun omonganana. Kumaha kabanggaanana teh Abah? Cek Neng Jeje ngadesek siga beuki panasaran. Ieu Nyai, tapi maafnya Abah malain rek ngalalepkeun. Cek Ka Adung bari reg nyaritana teh eureun deui sarta ret ngareret ka pamajikanana. Pok teruskeun bae kadinyana make disumput salindungkeun sagala. Leuwih alus terus terang bae atuh. Cek Ma Uki nembalan kawas anu gergeteun neuleus salakina leleda nyaritana teh. Atuh pok salakina teh nyarita deui. Kieu tadi teh Nyai, waktu Nyai reka kota Juragan Sonjaya geus aya di dieu harita teh. Ngan palebah ditu tuh dinubuni ngahaja manehna teh nyumput sabab ningali Nyai aya di dieu jeung manehna acan wawuh meureun. Tah keur waktu Nyai ngaliwat harita teh ditegas-tegas ku manehna sarta manehna wani hari wus-wus ngabejaan ka Abah jeung ka Ama yen ningali awewe anu kaluarna sidik cenah ti imah urang. Manehna teh keukeuh nanyakeun ka Abah jeung ka Ama. Ku Abah jeung ku Emak teu disimbutan diterangkeun bae nu sabenerna. Yen Nyai teh anak Abah, atuh manehna teh ngahuleng sakedeung teu lilapok nyarita ka Abah anu caritaanana teh entenging bangga. Pikeun Abah mah disebut enteng lantaran manehna teh mulangkeun raja kaya Abah jeung Emak anu geus kajabal jeung arek dijabal teh. Ari banggana pedah syaratna hayang bisa ngawin ka Nyai anu kumanehna teh dipisuka. Tah kitu Nyai pang Abah nyebutkeun mayar hutang teh entenging bangga. Ceuk Bapak Kukut Neng Jeje bari reupeurem siga nu keur meleng bae. Ari brai beunta deui pok nyarita ka pamajikanana. Benernya kitu caritaan Juragan Sonjaya teh mana? Nya kitu anu kadenge kukuring oge, jawab Ma Uki. Bari ret deui ngareret ka Neng Jeje anu ngeluk siga nu keur susah. Tah kitu Nyai anu kadenge jeung kaharti ku Abah mah kakayangna Juragan Sonjaya teh. Tapi waktosna mitra kaum dangu sadayana para tosaep ceg urang tunda heula ieu dongeng Neng Jeje dina seri anu ka 34 dinten ayeuna. Insyaallah dina seri-seri anu salajengna urang sami-sami teraskeun deui kumaha lajengna ieu carita dongeng teh nah Neng Jeje nampi. Nah salamet tina udagan Juragan Sonjaya silunya ya oge Den Ahmad mangga urang sami-sami bae teras Bandungan ieu dongeng Neng Jeje teh. Sakitu nu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna hapunten anu kasuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.